Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yaumal kiamati ing dalam dina kiamat ngucap-ngucap ing lafad urukhulu pada maranjing sira kabeh pi jumlati umamin ing dalam golongan pirang-pirang umat. Kodo kholat kang teman-teman nuis dingin ya umamin qablikum kang tetep saking sadurunge sira kabeh minal jinni wal insi saking jin lan manusia pun laring dalam neraka. Muta'allikum dudukhulu iku kang ngari maju mantel kalawan lapad dudukhulu kullama adakhalat ummatun samang-samang samanjing sapa umat an-nara ing neraka la'anat maka ngalanat ya ummat ukhtaha ing dulure umat allati qabla kang teteping dalam sadurunge umat li dhalaliha biha kena sasare umat biha kal nasarekeun umat biha kalawan hatta idza daraku malam-malam tatkala nemu ya umat tala aku tegas bertemu ya umat biha ing dalam nar jami'an laysa kabeh qalat ukhra maka ngucap apa kang hari ini umat wa alat baulan utawi ya ukhra iku pirang-pirang kang anut li ulahum kadue pirang kang awale ya umat ayli ajlaihim tegese kadue pirang-pirang kang gede tawa pamimpine ya umat hum al matbuuna lan utawi ya ajilla iku kang den anuti kabeh. Ucapin lapad Rabbanahe pangeran ingsun sadaya haulai adallana wa dalluna utawi kilasa mudayani ulai ku nyasarikeun ya ulai kabena ingsun sadaya fatihim makan ituanu minga ula azabam di'afa ing siksa kang dan tigal-tigal mudha'afan tegese kang dan tigal-tigal minan nari saking neraka. Wala ngadawu ya Allah ing lapad likulin iku tetep kadua saban-saban kang suci mingku meminum saking sira kabeh wa minum lan saking uladipun utawi tiklan azabum mudha'afun utawi tegese siksaan kang dan tigal-tigal walakila ta'lamun lan tetepine ora ana weruh sira kabeh bil ya'i kalawan nganggo iya walakila ya'lamun wa ta'ilan tawalakila ta'lamun malikul fariqin ing barang kang tetep kadhe saban-saban golongan wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadl fadhuqul azaba bima kuntum taksibun Allah alam bimuradi wa qala sulahum lan mujazaba pirang awale ya umat li ukhra kadue pirang kang akhire umat amagana lakum ilabad pamagana maka oranana iku tetep kadue sira kabeh alaina ing atas ingsun sadaya min fadlin buka unggulan di anakum lam takfuru bisababina kena satuna sira kabeh iku ora kalupur sira kabeh kalawan sebab ingsun sadaya wa nahnu antum sawau maka utawi ingsun sadaya lan sira kabeh iku pada qala ta'ala lahum adahu ya Allah ta'ala limalur ya Allah lahum kadue ulalan ukhra Jabu-jabing lapat bagukum maka pada nyicipi sira kabeh al-azab ing siksaan bima kuntum taksibun kalawan barang kang ana sira kabeh iku ngausaha sira kabeh. Sakumaha kamari ayat ieu teh nuluy-nuluykeun nu kamari bahwa
para kafirin musyrikin Yahudi Nasrani Konghucu Buddha Hindu kabeh bakal digejeburkeun ka neraka. Ketika sakaratna geh diome ku malaikat aina ma kuntum tad'un mana nu kumaneh disembah-sembah teh hayu nu kumaneh disembah pangeran Bapa ayo gerak turunkeun ayo nu kumaneh disembah pangeran anak incuan teh mun incuan ayo gerak pangeran incu gerokeun pangeran batu pangeran kayu gerokeun sia kuaing bakal dicabut nyawa sia ayo malaikat ngome ka para kafirin masyaallah nu mantak eueuh nu teu jojoakan kafir mah sakaratna ari Islam kabeh urang geus sering ningali tenang maot teh kala maot teh komo bari ejeng ku urang katingali tur kadenge mah bahasa la ilaha illallah Allah senang perasaan sedih mah sedih bae tapi senang nu aya lantaran nyana sakaratna maca la ilaha illallah atawa Allah sedengkeun Kangjeng Nabi ngajelaskeun man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah mentak talkinan ku urang mun abah urang ma urang diceuli la ilaha illallah lalaunan maksud lalaunan teh ulah cepet-cepet anca engke nyana kan lain deui perasaanana ke nyana nurutan la ilaha illallah lamun geus kadeuleu nyana maca tah sing hade urang ulang geus sakitu bae besi recok ulah ieu mah kos nariung la ilaha illallah nyana ge gide gua aduh sakjana ieu kiamat ya aduh emang mulu dan tanaon ya ulah geus bae berkadeuleu urang bangun urutan geus sakitu bae namun encan karak balikan deui la ilaha illallah kayaknya lagi ada lagu orang la ilaha illallah lamun nyanda terus bela ilaha illallah kau mau kadenge mah kurang kan roh bagi kade tah ngap-ngapanana kan beuki cepet kurang tita Allah barengan Allah cara nalkinan teh kitu ulah lobaan bukan nu di itu la ilaha illallah nu di Allah ilaha illallah aing milu ka mana cenah ieu riweuh ulah ieu terakhir sih ada masyaallah lamun keur kos kitu geus bae bangsa babaturan nu baheula sok kitu judi misalnya geus ulah kena ka jero maaf mangnya babaturan bae heula ka ditu lah kebetulan bangsa nu main cimplong segala rupa keluar geus ieu mah keur disterilkeun ceuk urang ieu jadi ge embungeun ieu embungeun nya lamun nyana bisa ngomong imkan mah nyana ge ngomong eta babaturan aing mah eta mah inditkeun ka ditu gejeburkeun abah ka sumur gana aing bisi ka babawa ku nyana ceuk embungeun gawe sesuai jeung situasi kebutuhan orang dahaga butuh minum orang lapar butuh dahar orang tunduh butuh sare awak orang teh gitu teteh orang teh kitu keur sakarat teu butuh jeruk teu butuh daging butuh doa jeung zikir
mantap urang ngalayat gadinya mepelingan la ilaha illallah mutiara anu hese dicaritakeun urang mawa jeruk kadinya nyana geus teu ngadahar jeruk paling ge jang anu nungguan nuhun-nuhunan ge nu nungguan nuhun Bang Haji nuhun iraha ka dieu deui Bang Haji meuli jerukna kos kitu di ames tolong tidak geus teu urusan dia ada apaan. Aduh, buku nu gering ngap-ngapan bantu. Teu hayakeun jeruk pengen apal dengan nyana mah hayangna zikir atau sholawat jeung berbagai zikir-zikir. Mentak ngeuneun muriang kritis ngadenge nu maca Quran. Maca Qur'an nu barapi nu ngeunaheun. Atuh nu ngeunaheun makhrajna. Lantaran nyana kan ngadengkeun Yasin kadengkeun wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim nyana komun nyaho ka makhrajna aduh pas ngeunah tuh karena mun nyanana ayeuna dibacakeun Yasin makhrajna teu bagus wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil aing mendingan teu dibacaan cak nyana teh puyang aing ngadengkeun kos kieu inditkeun eta kos kitu ganti habak atuh kan nyana teu daya teu upaya bae ulah nu bagus joreng-joreng makhraj mah geus ulah bacanya tutulkeun qul huwallahu ahad Allahus samad sakena teu hayang aing ngadenge kitu teu hayang bisa-bisa nyana diwurukan kuno gering lain ahad wah mentak nu rapi. Ilah malaikat jarita ka kafirin ka musyrikin aina ma kuntum tad'una min dunillah mana kumane disembah qalu cak yana dalhu langit muncul geus ti kamari ku kami digerokeun ka dieu palam narahum kami teu neuleuh atuh ujung-ujungna mah nyana wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin nyana sorangan bersaksi nyahun bahwa dirina pae kafir na'udzubillah min zalik masyaallah. Lamun tadi nyaritakeun keur sakarat diome kafirin musyrikin mah ku malakal maut teh ditangtangan titah dihadirkeun sesembahan-sesembahanana tuluy bae malaikat budak-budaknya geraan cak nya mana hayu geura sesembahan nu kumaneh disembah teh hayu geura atunya nage ngomong koludolu ujung-ujungna pae kafir nah engke kiamat sanggeusna kiamat jaga di poe kiamat kumaha teh jelema-jelema kafir iyalah qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins. Gusti Allah nyarita hakikat nama Gusti Allah tapi Gusti Allah teh geus mere kawasan geus mere kawenangan ka khazinun nar malaikat-malaikat penjaga neraka malaikat malik cek malaikat balik wahai kafirin musyrikin Yahudi Nasrani Buddha, Hindu, Konghucu berbagai agama-agama nu lain Islam udkhulu finnar sadiakeun tuh ku Gusti Allah tempat maneh tuh neraka tuh neraka mangka geus hideung jasa lentab-lentabanana geus pohara kadulu didinya sunukna ruhakna hewan-hewan neraka oraina kalabangna kalajengkingna jeung sajabana cai ngagolotrok anu huar besepanas na kadulu iyalah tempat aranjeun wahai Yahudi wahai Nasrani kafirin tah ieu udkhulun nar dirasup maneh ka neraka ijumlati umamin qarqarat min qablikum minal jinni wal ins disertai
beserta umat-umat nu baraheula memeharan jeung kabeh boh jin boh manusia anu teu iman ka Gusti Allah barang jeung maneh jin manusia nu kafir tah ieu tempat tata insyaallah karim endek kumaha deui ya memang keur sakarat tagenya mah atuh geus sadar tadi teh wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Aduh pohara ya ujung-ujung nama tondek kumaha ge merod tinggal merod embungeun nyana teh lulumpatan ka kaler ka kidul kawetan ka kulon embung asup ka neraka bring kawetan di ditu dijaga ku malaikat ku seuneu plek ayo sia bring lumpat ka kulon dijaga ku malaikat seuneu deui blek bring ka tukang gak dijaga ku malaikat pakai seuneu saiderna seuneu digiring make seuneu ndeu kumaha coba ieu reketek cek nu diharap ulah nyedak atuh si menyedak bae cek teh aing tuh bate nyedak lah kudu tukang sesedakan-sedakan kieu itu ka neraka ieu urang ieu je wah ya atuh kage jebur jadi giringna make seuneu kaditu seuneu kade seuneu ya otomatis brus enggak kejebur kabeh ka neraka. Masya Allah aya ge dongeng dina kitab tasawuf teh aya jelema muslim pas menghadapi neraka salam heula nya ka malaikat assalamualaikum malaikat macem-macem segala salam segala naon tetep jana salam assalamualaikum salam-salaman di dieu Bang cek salam teh kan kasalametan ieu neraka cek malaikat tetep kula terbiasa di dunia ndeu kumaha teh kumaha salam assalamualaikum ya waalaikumsalam tidak ada jalan untuk neraka pan tunggu waalaikumsalam dilaporkeun ku aing sia ka Gusti Allah mun aing ka neraka sebab di dinya geus nganyatakeun waalaikumsalam kita mah kaleupasan teu bisa kaleupasan aya bae ahli tasawuf pokos kitu jasa mana suratna eueuh make surat-surat pokoknya surat mah ieu mah deuk bagus deuk goreng tetep bae sebab eta geus menyatakan waalaikumsalam berarti tetep ka anjeun salamet asa kudu ka neraka lamun kula datang ka di ka neraka kan lapor aing ka Gusti Allah cak malaikat ulah gandeng ieu mah aing ku bantu deuk dibalamkeun bae urang masalah yang penting aing masalah amat bae geus ulah bebalah bebeja ka sosanya moal tak deui jelema kos kitu jasa ya geus atuh bangga datangnya alhamdulillah kadangieun kudu di tukang kafir tetep kan nyana ai kafir bangsa kampung Melayu sewan makan bisa nyana ge salam mah nurutan nyana ge assalamualaikum kejam malaikat tadi singko salam di blon tetap jara salam assalamualaikum tulak cangkeng malaikat cek dina hatena moal jawab ku aing gadeuh tilu kali assalamualaikum ditowel make sikut ngaguling ka neraka cek malaikat ampura aduh ampura aing lain teu ngajawab sikut aing ngomeh sia ya teu bisa tetep bae nu di dunia na teu bisa maca syahadat diturutan ku kumaha ge di akhirat moal bisa tetep jadi eta make sikut dikitukeun doang trek neraka tetep hampuran mereka hampura aduh ceknya dia sikut ngamuk ya ceknya aya we Gusti Allah jadi tetep salamet tah itu Islam ieu masih ngejebur kabeh ka neraka umat
kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a. Begitu ararasup kabeh ka jero neraka sing gulimpang Yahudi Nasrani musyrikin kafirin itu Konghucu Buddha Hindu kabeh arasup ka neraka kullama dakhalat ummatun begitu asup ka neraka umat la'anat ukhtaha nyana nyarekanan dulurna di jero neraka teh nyana nyarekanan gara-gara sia aing asup ka neraka goblok sia keur ieu aya nu muludan aing ku sia diulah-ulah aing teh kadengekeun kiai dina rajaban teh ngajakan ka Allah ngajakan ka Kanjeng Nabi pan ku sia diulah-ulah tolol sia ye cakana nolol-nolol ka aing atuh sia bae keur ieu muludan ka ditu atuh kunaon nurut ka aya atuh gara-gara sia goblok tungtuna apa lain gara-gara ieu sia gelut cenah di dinya di neraka gelut atuh malaikat keke ulah gelut cek ulah gelut jeung teu gelut panas bae kan di neraka gelut la'anat ukhtaha ya Allah ya Rabb paingan di penjara gelut parenganan ieu gambaran anak begitu datang anu anyar gengna datang wow betungna geus gedut jasa mangkaning bujalna ge doton ka hareup bodega ini makanan aku kenapa kamu masuk sini ya kamu mau bunuh ya berapa yang kamu bunuh berapa yang kamu bunuh ini kan penjara tempat pembunuhan. Siapa yang membunuh penjaranya berarti kamu ngebunuh. Kamu berapa yang kamu bunuh? 3. Kecil. 100 yang aku bunuh. Kalau kamu nggak nurut sama aku, termasuk engkau yang akan kubunuh di sini. Urutin nih tangan gua nih. Urutin, ayo. Urut. Ayo nggak mau gua tempelin lu, gua bunuh lu. Hah? Di penjara mataku lambung 2 kali ke penjara. Tolol jasa. Emang dia ke penjara aing ke penjara neuleuh doang ke penjara. Lain aja di penjara asup ke penjara sabaraha kali. Lamun dihitung mah aya naon? Ya itu rahasia perusahaan. Aya nyaho bae. Bisnis kami mah ke penjara jatuh. Boh udah. Di penjara teh lain lalakon norengkos karar itu na ieu ge la'anat ukhtaha allati qablaha li dhalaliha biha terus menyusul nu sejen deui datang deui saling kitu menyapa talah kau datang kabeh hatta idza daraku fiha jami'a Gus Karabe darah datang kabeh blus malah di tareangan si anu kemana si anu oh can datang tungguan Gus gerlut Gus wow Gus silih ejek Gus silih kitu salahkeun silih lanat silih omong wah Gus kacau balau Gus di neraka teh Gus nyarekanan Gus segala macem ditanyakan si anu ka mana can datang si anu ka mana can datang paus ka mana paus ayo urang kejar paus ya buang kawarah ceknya dia paus waduh ya gara-gara nyana ya urang ya mana kardinal teangan paus na kardinal na di teangan kabeh geus karumpul kabeh hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum ngomonglah pengikut-pengikut nupalandeuni liulahum kanu arawal ka pamimpin-pamimpinna anu kunyana dituturkeun
nyana ngomong ka Gusti Allah Rabbana pangeran abdi sadaya ngaku nyana kuari mah pangeran teh Allah deka mana deui atuh ja pangeran nyana batu teh daekeun muncul kayu kitu keneh malah dihijikeun pangeran nyana batu jeung kayu teh dihijikeun ngebuncal-buncal di dinya teh disiksa nu ngaran Manat nu ngaran Uzza kobe aya di dinya anu kuari patung-patung Maryam patung-patung Kangjeng Nabi Isa patung-patung Buddha dan lain sebagainya dihijikeun di dinya teu hayangeun moal punyana diancur-ancurkeun di neraka goblok sia goblok tolol gara-gara sia wah acur pangeran teh ajur di neraka ngomong deh pangeran atuh sia anu nita nyembah ka aing pangeran ngomong kos dukun teh mah pangerannya kunaon sia nyembah ka aing atuh cak batu cak kayu cak berbagai pangeran-pangeran teh ngararomong atuh sia aing mah teu nitah kapan ka sia teh kunaon atuh nyembah ka aing ge kami mah dititana ku paus atau teangkeun paus da ku sia teangkeun pausna wah paus tu pertama kahiji kadua terus diayakeun pemimpin Yahudi ge diayakeun pemimpin-pemimpin Hindu pemimpin-pemimpin Buddha pemimpin-pemimpin kitu Konghucu kabeh Shinto dan lain sebagainya diayakeun lantaran dianggapnya nalah nu nyasarkeun nu mantak pengikut-pengikut dah lapor ka Gusti Allah Rabbana ulai adalluna Gusti pangeran abdi sadaya cak malaikat ngaku kan bahwa pangeran-pangeran teh Allah kenaon ya kami dek lapor ka pangeran ulai tah ieu pamimpin-pamimpin teh ieu paus ieu kardinal ieu pamimpin Yahudi ieu pamimpin Buddha Konghucu dan lain sebagainya adalluna nu nyasarkeun ka kami kabehan ku ayana sakitu kami mohon fatihim azaban dipan minan nar kami mah menta ieu pamimpin-pamimpin teh siksa nerakana leuwih tibatan kami tikal menta ditikal-tikal nya tak ka pemimpin-pemimpin baheula sia ka aing nyasarkeun ngajakan ka Tritunggal ngajakan ka patung ngajakan ka kayu ngajakan nyembah ka makhluk kuari sia didarakan laporkeun ku aing sia ka pangeran Gusti kieu pamimpin-pamimpin nu baheula nyasarkeun kami beres siksaanana lipat gandakeun ulah disarwakeun jeung kami kumaha Gusti Allah qala likulli dhi'fu walakin la ta'lamun sebenarna mah saban sahiji maneh jeung nyana teh ieu aya tiklan-tiklan pamimpin-pamimpin maneh ieu disiksa na tikal-tikalan maneh ge sarua ditikal-tikal jair urusan siksa makarasana ku masing-masing walakin la ta'lamun cuman maneh mah teu nyaho malikul fariqin sikaan anu tertimpa ka tiap-tiap golongan si ieu kumaha siksaana si ieu kumaha siksaana si ieu kumaha siksaana tah eta teh tinggal dirasakeun bae cak Gusti Allah ulah buka puncak pentas sagala rupa rasakeun deuk kumaha deui coba aduh mentek aya keur di dunia teh tilu karti kafir tiluan hiji pamimpin Nasrani kadua pamimpin Yahudi katilu pamimpin Hindu kaopat kiai ngarobrol bae nyana di warung kopi ngobrol di warung kopi ngobrol celetuk bae nu ngomong sabenerna nu paling deket jeung pangeran teh saha sih di antara urang sak Nasrani teh ya kami atuh pasti kok bisa ngaku paling deket emang kumapan kami mah lamun nyarita mohon ke pangeran teh wahai Tuhan anak kan aya anak makan ka bapa deket biasa berarti ka pangeran teh deket sakumaha deket ka bapa ka anak
benar. Coba seorang deui cak Katolik teh atuh kami nu leuwih deukeut mah. Emang kumaha? Atuh kami mah pan Tuhan ge Bapa. Langsung Tuhan Bapa moal aya tandingna tuh. Ngaran-ngaran Bapa tuh. Wow. Aya bahasa peribahasa sagalak-galakna Bapa tilok kadahar jurig. Ya kan? Oke jadi cek Hindu tetep nu paling deket ke pangeran mah kami. Emang kumaha? Pan kami maka bapak teh ke pangeran teh om. Om kan Hindu mah. Sinta om, sinta om. Wih, atuh om mah moal aya duana cek. Bener. Kuari mah kabehan menuju ka kiai. Nah kalau di Islam itu bagaimana? Kalau memohon kepada Tuhan itu bagaimana? Kiai gideg bae kumaha ya aing. Ieu mah Tuhan anak ieu Tuhan bapak ieu om gitu kan. Ka beneran nyana di warung kopi di hareupeun warung kopi teh aya masjid. Begitu aya masjid diajak kunyana ka masjid kabeh. Naik ka munara. Wow, ayo ikut. Man, ini dekat sekali ceknya dengan Tuhan kalau masuk menara. Nah kalau makanya 50 meter maka luhur. Pas datang ke luhur adzan. Allahu Akbar. Tuh itu pangerannya tuh. Itu Tuhan tuh. Mana tah Allahu Akbar ceknya. Lamun maneh hayang nyaho kadeukeutan pangeran cek kiai ngegejeburkeun ka handap geura geus. Ngaragakeun maneh ka pagi ke jeung pangeran. Sia tolol. Cek kiai tolol tah kiai. Ngalojokkeun batur mun hayang kapanggih geus ulah make carita-carita bapa anak sagala uwa sagala incu ulah sakena teh geus bae tah kadenge tah pas ada Allahu Akbar itu adalah Tuhan kami mah kalau ingin ketemu gampang di situ duluan coba sekarang menjatuhkan diri ketemu nanti sama Tuhan kalau nggak percaya hayu sia ngaragakeun maneh ge ieu tolol tuh tolol kabehan nih urang cek nya teh. Iya engke kajawana cek kiai teh engke di akhirat kuari makabeh pada ngaku darareukeut maneh ngaku deukeut lantaran aya Tuhan anak Isa ngaranna maneh ngaku deukeut lantaran aya Tuhan Bapa maneh ngarasa deukeut lantaran ngarasa aya indung Tuhan Maryam disebutna Tritunggal di dieu ngarasa deukeut bae sarua bae Sinta om ieu ge sarua Yahudi kabeh ngarasa deukeut ge kanyahoanana mah engke di akhirat digiringkeun ka neraka bakal nyaho mana nu leuwih deukeut ka pangeran jeung mana nu jauh ka pangeran ieu tah ayatna ieu wa qalat ulahum li ukhrahum adu debat anu sengit di jero neraka antara pemimpin-pemimpin kafir jeung pengikut-pengikutna lantaran silih salakeun gara-gara anjeun kami ka neraka gara-gara sia kami ka neraka kami baheula geus aya informasi anu akurat melalui televisi melalui berbagai media kami sok ngadengekeun ceramah-ceramah kiai kami sok ngadengekeun dina maulidan kami sok ngadengekeun dina rajaban aya pangeran anu gaib anu ngutus Rasul ngaranna Muhammad di akhir zaman kami teh dek ngadengekeun pancak maneh ulah ngadengekeun nu kos kada itu geus bae urang mah ka gereja bae geus bae urang mah ka kelenteng bae geus bae urang mah ka dieu bae ka dieu bae pan maneh nu ngaulah-ulah gara-gara maneh kami ka neraka Gusti siksana tambahan deui Gusti nyana ngomong wa qalat ulahum li ukhrahum dek mementak paka pangeran cek jana teh aduh pamakana lakum alaina min fadlin henteu aya unggulna maneh ka kaula kami teu ngunggulan aranjeun kabeh cek para pemimpin alianakum lantak furu bisa babina lantaran maneh kalakul kalalu teh lain ku sebab kami maneh kupur kami kupur panah nu antum sawaun kupurna akur bae ribut di neraka teh antara pemimpin Yahudi jeung bawahanana pemimpin Nasrani jeung pengikutna pemimpin Buddha jeung pengikutna pemimpin Konghucu
Protestan dan lain sebagainya ribut ke di neraka bari keur disiksa ku Gusti Allah. Jaba siksaan anu pohara bahwa jaba sing jerengeng jelema anu silih laknat silih carekan silih tolol silih goblok. Jabat tuntutan ti bawahan ke atasan teh aku gara-gara maneh sedengkeun ti ditunang ngalempar deui eueuh nu jadi gara-gara aja kabeh ge ieu mah lain ku sebab kami maneh kupur kami kupur ge dasar wa geus ulah aya nanaon rame di neraka kumaha cek Gusti Allah fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun geus ulah loba omong ulah loba cacalatan cek Gusti Allah fadzuqu kuari mah geura rasakeun bae siksaan bima kuntum taksibun kusabab kupur-kupur nu kumaneh di usaha waktu di alam dunia kakupuran maneh waktu di dunia tah kuari karasa kumaneh wari mah urang ningali Yahudi menganiaya muslim di Palestina anu luar biasa secara lahiriah mah pohara jasa tetapi lamun urang nyulusup ka jero batin di jero penganiayaan buat teuing urang Palestina mah geus uncang-uncang di sorga Allah secara zahir mah kuari keur dianiaya urang Suriah luar biasa budak-budak ditembakan segala awewe anu teu puguh teu karuh tamah pan lain urusan perang tamah penjajahan komodal ka Palestina dina zahir mah tetep bae urang nyeri anu luar biasa buat teuing di batinna mah manehanana geus seuseurean di sorga kitu keneh di Irak sedangkan sasaran anu terakhir sakumaha kukula dicaritakeun ke setelah Yaman ulah ieu engke bakal ka Indonesia ge henteu sakabeh Indonesia nu ditiheulakeun di Cikupa siap-siap bae Cikupa ya Allah ya Rabbi dek kumaha gitu ayeuna urang dek berlindung ka mana coba ayeuna mah dek berlindung ka mana boro-boro masalah nu gede masalah nu leutik geus eueuh tempat perlindungan ku ari mah ja politik teh kapan geus didominasi ku Amerika terutama perekonomian geus didominasi ku Amerika nu berjalan di dunia khususnya di Indonesia ieu adalah perekonomian Amerika urang meuli naon bae geus persentasena untuk kelangsungan Yahudi kelangsungan Nasrani kurang beli naon bae di dinya teh aya sekian persen untuk gereja. Lha kumaha atuh? Berarti satu sisi orang benci terhadap Kristen, di sisi lain lantaran nyana nu ngadominasi tentang politik jeung perekonomianna urang nyumbang ka nyana. Sadar atau tidak sadar seperti eta lah. Dikondisikan seperti eta. Kubodona urang sebagai bangsa Indonesia anu tetap bertekuk lutut di Amerika. Urang tinggal nyalakeun penggede urang bae kokos kitu atuh. Hese kembali deui urang ka urang. Kunaon atuh ketika urang dek milih teh pan kiai geus ceramah bae sing hade. Nu tadi nama sarua bae kiai itu ge sing hade. Mulai barang dibere saeutik sing hadena rada detik sing hade. Barang dibere rada gede. Nek. Barang dibere deui cicing mah ta iya dek kumaha dia kembali nama ka urang-urang kene ketika baheula teh urang embung boga pamimpin di gubernur teh awewe lantaran urang nyaho dek bener dek salah tetep urang mah ulah waka milih awewe bae lantaran tamah awewe mah haram kudu lalaki bae heulanan kiai sepakat Banten Serang Tangerang kabeh ulah milih awewe malah kiai aya anu nyieun kitu pernyataan tanda tangan dilarang memilih wanita timbul di Kabupaten Serang jeung Pandeglang datang ka kaula pan ka dieu gua ditibet tanda tangan teu kudu tanda tangan aing mah geus ngomong bae haram tiba heula ge ulah milih awewe geus teu kudu tanda tangan eta bae nu tanda tangan dirinya tak pertanggung jawabkeun tanu tanda tangan bener apa henteu aing mah geus make Al-Qur'anul Karim ayo bari tuh nya kiai kumaha eta tungtung nama horenganan eta teh nya nama hendak dijadikan proyek ya aing mah nyaho jasa teh ka kiaina dia datang ka imah man minta tanda tangan wari gadeuleu bae kumisna je minta tanda tangan kula teh kudu tanda tangan tanyakeun ka jamaah aing mah geus ngaharamkeun milih awewe geus teu kudu eta bae teu pertanggung jawabkeun hagas bol kumaon ka belah dieu
dibere mulai soraan diumrohkeun jeung Ki Budoli pan ka ditu henteu Ki Budoli mah bareng doang atuh ku baru untuk apa di Pandeglang Kiai kunaon milih awewe diserang milih awewe ketika ku urang disindiran we kunaon milih awewe ieu mah lain salat cek cenah pemimpin negara haram soteh mun jadi imam salat oh kitu kakak oh atuh kumaha kakak bae tuh ka ditu geus atuh kumaha kakak bae urusan ku kakak teu pan eta geus kumaha tuh kiai teh kos kararitu masyaallah tah jadilah hasil pemilihan nyana nu menang lantaran kiaina diumrohkeun kiaina dibere motor beat dibere poswan dibere motor naon kana deui jadi teh naon tuh emang siapa kabere nyaho bae sekupi segala mio wah ambalayah ka dituna menang terjadilah setelah kemenangan alhamdulillah kuali gubernur urang masantren itu kapan hese di urang teh boro-boro endek menyatukan suara visi dan misi eta bae heulan data ieu tah gagah jasa selama perjuangan daek dibere nu kieu moal anggeus kajen kumaha selama urang berjuang naon bae butuh nu kieu moal anggeus cek nu ditampal ampun naon teh nu kieu nah sia moal nyaho pokona kieu bae lah pokona mah heuh naon eta kieu bae pokona mah moal beres jadi anu mantak raruntuh ge pondok pasantren teh eueuh santrian ku gara-gara nyana ngabutuhkeun ieu Golkar nyerang. Kata dina mah aya santrian alhamdulillah 200 mah aya mingguanana aya 500 mah aju kiaina dimunggah hajikeun ku Golkar. Asa hebat bae tas kapanggih jeung Baitullah nyana teh tawaf dan lain sebagainya padahal lamun ditilik secara batin mah tawaf nyana teh wallahu alam lantaran ulang mun ningali dina persyaratan munggah haji teh pan dising hade yang munggah haji mah kade biayana kade di kitu-kitu kapan unggal kitab sing hade ari ieu mah kiaina nyolonong ka ditu asa hebat bae balik ti ditu santrina mulai resah teu betaheun di pondokna wallahu alam padahal pondokna eta-eta kena sakitu gedong caina bagus listrikna bagus tapi dibere teu betah ku Gusti Allah balik hiji nyesa kuari tinggal tilu ge teu normal nu hiji lehoan bae nu hiji atel bae nu hiji hitut bae dek ngariung bingung nu diajakna nu mana eta kan bingung eta diajak nu gagaro bae ngisinkeun diajak nu lehoan bae komo atuh nu diajak nu hitut bae hitut itu ayo itu can datang ke tempat ngariungnya geus bebeja kiai hayang hitut betekeun atuh hitut bae kudu bebeja dan geus tadi betekeun ku nyana didadatkeun keluar bukur kepret geula atuh itu bebeja sia begitu dikepretkeun kena bibir kiai tegal kiai bae balik cek jalan nyunyut balik ngetrok lawang nyunyut cek pemajikan abah sia mau berkat lauk cucut tah barang dibuka cucut nyunyut tah eta gara-gara kiai asup Golkar kos kitu eta teu sadar tah kiai sing sadar gara-gara ulama ieu mah lantaran hayu urang babarengan deudeuh jeung nyaah ieu ka kiai ulah kabita ku dunya lain Golkar bae naon bae pan geus jauh dina kitab ulah sok kabita hubud dunya cilaka kajen buku mah ge cilaka masyaallah lamun dihitungan ku ari mimiti Ciamis Tasikmalaya Bandung Garut ulah mah nyaho terus kabelah dieuna Cianjur Sukabumi Bogor Tangerang makomo lahir di Tangerang nyaho jasa nu hirup jeung nu paeh hararaya keneh nu aya nyaho jasa kiaina terus ka Serang terus ka Pandeglang santrina arareueuh kabeh kita kusaha gerak Allah mingguan nu tadi nanggeus aya 400-an terus 300 terus 200 terus 100 ku ari mah tinggal cak-cak buricak tinggal suuzon bae nu tinggi gara-gara kiai eta sih kunaon juga ngagara-garakeun ka kiai eta introspeksi di jero hate sia aya panyakitan bego hubud dunya tah ulah sok batur hubud dunya dirina
Kiai eta mah hubud dunya, pakaian ge bagus, mobil ge bagus. Je, disesuaikan hulu sia ku aing sia. Eta teh urusan pakaian, urusan kendaraan pamere ti Allah. Resep yang henteu nama rahasia diri jeung Allah. Sia nu dipikiran, ulah sok mikiran kiai batur. Kuno naik ka kiai anu mah anu kiai anu mah kiai anu sia pikiran goblok. Kuno mikiran kiai batur mah geus ka awang-awang geus ka mana ibadahna. Nyana mikiran kunaon si eta sia. Saya Golkar teh kos kitu jahat jasa penjahat kelas kakap Golkar mah. Asal ieu kula nu mantap ngomong kitu kunaon? Eueuh batur ieu jangan luhurkeun agama kabeh parareum. Ji asal geus ka Golkar bae pelepes. Ai kitu mah ulah ka Golkar, ulah kiai nu sajen bae ka Golkar mah. Aing mah kiai mah ulah bae ho ka amilna ho ka jurumiana. Ku ari ngararoko bae kiai. Kunaon kiai? Nu deuk di pagahanana cak nya. Emang santri ajur kabeh ku bom beringin. Ku ari ngaroko na gelisong ku ari mah. Heran ka kiai teh daek nemah. Tadek nemah majelis geus kosong ya teh macan geus aya ti kudrat irodatna bae. Ai sia inget maka dinya Allah satu. Terus nasibna bae ti ditu ayo tauhidna petakeun ku sia tuh. Ayo tauhidna petakeun ku sia tuh jas sia aya heuh nya kiainya tuh. Ujung-ujungna mah cari leutik jana ge. Nah ieu tah teu karasa tuh jana di dunia teh kos sekarang. Ajur lain hiji lain dua. Masyaallah. Mantap kayak kiai nu api ketika anak kiai nu ieu asup ka Golkar kiai nu ieu nganasehatan embung ribut gede ulah tetep nyana kekeh lantaran pahar moko datang. Nu ieu si mamang nambung aing mah Golkar mah lantaran duniana terlalu jahat misa. Tak di dieu mah dibangun gede. Kekuatanna hanya cuma 2 tahun. Rengse kabeh santrian hiji-hiji aja. Itu mau pasti kan ku ari ge eksis keneh bae. Masyaallah. Aya naon buah eta Golkar mah. Sebab tata dina teh cak Gus Dur. Adil apa kejam saya? Eta tah dimimitian tidinya tah horeng. Kalau saya adil akan saya bunuh dengan cara yang adil. Kalau saya kejam akan saya bunuh dengan cara yang kejam. Tah kiai mah dibunuh dengan cara yang adil. Dibunuh karakterna, dibunuh harismana, dibunuh kabarokahanana, dibunuh ilmuna. Ngan anehna kiai nu asup ka Golkar teh teu daekeun tobat heran aing mah. Heran heueuh. Sakali deui enahan ngomongkeun ge. Kahayang aing mah tobat ka kiai teh ja ilmuna ayaheun keneh. Insyaallah lamun tobat mah kula nanya ka Abah. Bah eta si kiai lamun asup ka Golkar heuh cakeun Allah terido. Eta lamun hayang bagusnya tobat. Cara tobat tuh kebeulem pondokna. Eta kolot teu kira-kira ngomong. Lain pondok teh mah itu mah beulem pondokna cakeun teh. Lamun can dibeulem can jadi teh mah tobatna. Tuh. Eta mah meureunnan nyingsieunan we teh mah ka kula supaya kula ulah meureun. Aju kula ya ai duitna terus bae ku ari ge. Ya alhamdulillah. Kula lamun deuk kadatangan tak kamari kan kula ajak. Keur poe Kemis datang bupati, datang gubernur. Kula ngadoa, mudah-mudahan ulah mere ka aing. Salamet aing lamun teu mere. Bener, sasalaman teu mere naon. Dijabah berarti doa aing. Kajen yang teu kabayar ge daripada make duit sia mah. Gubernur teu mere, berarti pelit kan? Bupati teu mere, pelit kan berarti. Ngan emang teu hayang teu. Jadi lamun kadenge gubernur datang, bupati datang, lillahi ta'ala teu merena naon. Eta datang bungah bae secara kemanusiaannya na manusia kula manusia. Satu sisi suruh siling menasehati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cek Kiai Golkar bohong ki uci mah. Soekeun ku aing sungut sia. Ih silih nasehatan kula mah tetep bae ka bupati kula nganasehatan bupati urang. Ka gubernur nganasehatan, ka wali kota nganasehatan, teureun kula mah nganasehatan. Cara kula nganasehatan kelalagaan, kana nasehat kelalagaan kana. Janyana ge sarua hayang salamet di akhirat tembung ka neraka. Ji atuh sarua ku cara kula ke nganasehatanana. Ge teu wani mere. Sebab nyana ge meureun dibisiki. Hati-hati, jangan suka ngasih sama Ki Uci. Emang kenapa?
Kalau sedikit engke bahaya, kalau gede boleh. Ulah dibejakeun teu mere tak kudu kuat kos kitu. Babaturan teh jadi urang eueuh nanaon jeung bupati tetep akrab. Tetep ngadoakeun atuh asa kebutuhan-kebutuhan di negara engkena urang babari jeung gubernur akrab eueuh nanaon. Ulah sok hayang dibere. Lamun geus hayang dibere eta nu cilakaana, sing kuat seperti kitu. Jadi kadoleuna akrab bae geus kurang. Kirang lalagaan ku kumaha ge yang teh hayang dibere jieunan. Atuh geus bae juga beneran teu mere atuh geus. Pas ngaranna. Beres geus. Nah, eta bersihkeun ulah aya naon-naon. Salamet urang. Urang anu sehatan kanyana hati-hati. Titip bangsa, titip umat. Sampai keur bloon pan ieu. Kumaha tuh ieu? Tah, ieu engke bakalna ieu tah di neraka. Bakalna pengikut-pengikut nyarekanan ka pemimpin-pemimpin riweuh rame. Nu jejeritan bae aya, nu ceurik bae aya, anu nyarekanan bae aya, nu gelut bae aya, nu silih peupuh bae aya. Rame ngaranna ge siksa. Kumaha ceuk Gusti Allah? Fadzuqul azaba bima kuntum taksibun. Kuali magas ulah jejeritan ulah cerik ulah ribut ulah silih tinju eueuh paedahan lantaran kabege disiksa ku ari mah rasakeun bae kumane al azab siksa bima kuntum taksibun ku sebab kakupuran kamusyrikan anu kumaneh diusaha urang mah alhamdulillahirabbil alamin jauh jarakna urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi seakan Kangjeng Nabi hadir. Komo urang keur muludan assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum asa aya Kangjeng Nabina. Masya Allah ketika neuleuh nu ngabangun masjid eta tapan parentah Kangjeng Nabi ternyata asa aya Kangjeng Nabina. Ketika urang ningali nu ngabangun majelis eta teh akan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabina. Ketika ngabangun mushola asa aya Kangjeng Nabina. Aya jelema keur ngararaji model kieu teh kan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabina. Urang teh didelekeun ku Kangjeng luhur teuing urang mun nyarita didelekeun ku Gusti Allah mah heulanan Kangjeng Nabi teh hiberan ku hari neuleuh. Oh itu Haji Pendi nundutan. Kadelekeun ku Kangjeng Nabi sial tah budak.